asa. Sok sanaos urang seueur dosa, tapi urang ulah putus asa tina rahmat Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Gusti, pangapunten salira teh langkung luas tibatan dosa abdi. Ibu lamun orang midamel dosa sageng gunung, tuh pangampuran Allah mah saage sageng bumi gitu. Langkung ageng pangampuran Allah. Nemawi ulah putus asa. Tah setan masuk mesen putus asa ka jelema teh. Kulantaran loba dosana mabok, zina, maling. Nu ayeuna kumaha? Digana mah teu pantes urang ka surga teh. Geus putus asa we. Dari ka jelema ngajak pangalaman ka Jumatan. Kieu bahasana teh. Ka mana jang? Jumat jeung maneh ka surga. Urang makeun bae dina neraka. Bahasa kitu. Putus asa tina rahmat Allah dan ngarumasakeun bahwa urang teh loba dosa. Ku setan dihalangan supaya manehna putus asa tina rahmat Allah. Di mana urang seueur dosa, tong putus asa tina rahmat Allah. Sabab Allah mah ngahampura ka sawae. Jadi, walam yaqnut min rahmatillah. Ulah putus asa tina rahmat Allah. Nah, setan ngagoda ka urang supaya putus asa, kagok borontok pan bahasa ieu mah. Kagok borontok pirage maot. Eueuh dongengna nu maot hirup deui. Hirup deui gitu. Aya teh nu kagok teh. Preman-preman geuning nya. Nu maot nu hirup deui cenah, kagok borontok. Teteh geus putus asa tina rahmat Allah. Gitu. Tapi jamin nu teh rahmat teu putus asa mah. Nah, lamun teh mah ayeuna urang minggamal dosa. Sieun teuing Gusti. Pagawean dosa urang teh lain urang hungkul, tapi kasaha sieun ka anak abdi, sieun ka incu abdi. Di emuta teh lain dirina sorangan. Sieun nular ka anak, sieun nular ka incu gawe bapana, gawe akina teh. Jamin teu putus asa ni rahmat Allah, manyungkeun ka Gusti Allah, lirenkeun Gusti abdi we hungkul. Ya rahmat Allah.